A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasaihul ibadillah. Nomor 4. Wal maqalatus saniyatu. Sareng ari dawuhan anu nomor kaduana eta qala misaur saha nabiyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salam alaikum bi mujalasatil ulama. Kana lapad alaikum bi mujalasatil ulama. Alaikum kudu kalersa, kudu daraek, kudu rarajin, itu logatna. Kudu rarajin, kudu kalersa, kudu daraek, aranjeun kabeh bimujalasatil ulama'i. Kana nyalikan tempat ulama, ail amilina, tegasna anu midamel kabeh. Wastima'il kalamil hukama'i, sareng ngupingkeun atau ngaregepkeun atau ngaestokeun kana dawuhan pirang-pirang ahli ilmu sareng amal. Ahli ilmu sareng amal. Ayil amilina, tegasna jami anu midamel kabeh bidzatillahi ta'ala. Ayil amilina bidzatillahi ta'ala, kana dat Allah ta'ala. Al musibina, tur anu ngeunaan kabehanana fi aqwalihim, kana pirang-pirang dawuhanana hukama atau amilin wa af'alihim, sareng pirang-pirang padamelanana amilin. Naon sababna pangna urang sadayana kudu kersa, kudu rajin nyalikan tempat-tempat ulama, salajengna ngaregepkeun kana pidauh-pidauh hukama. Walaran Kangjeng Nabi fa innallaha, maka saestuna Gusti Allah taala halna Gusti Allah eta yuhyi, bakal ngahirupan Allah anu di eta yuhyi bakal nyaangan Allah anu disamikeun sareng ngahirupan deui. Eta yuhyi bakal nyaangan Allah anu disarupikeun sareng ngahirupan deui al qalbal mayyita, kana hate anu henteu berfungsi, atau al qalbal mayyita kana hate anu poekeun anu disamikeun sareng maot. Kana hate anu poekeun anu disamikeun sareng maot. Binuril hikmati, kalawan cahaya hikmah. Ail ilmin nafi'i, tegasna ilmu anu manfaat. Kama yuhyil ardo al maytata, kama yuhyi, seperti yen salubur atau seperti yen hirup naon al ardul mayitu, nah barisan tanah-tanah anu tandus, anu bangkar, anu garing, anu tidak berfungsi, bima ilmatori, ku sababiah cai hujan. Makalah kadua nyata nguningakeun pisaur Kangjeng Nabi pesen ka sadaya umatna, bedena ka urang nu ngaos kitab Al Majalisus Saniyah, anu mana wasiat Kangjeng 2 rupi.
kahiji alaikum bimujalasatil ulama. Kudu kersa, kudu rajin. Nyalikan tempat-tempat ulama. Nah, saha sih ulama teh? Walaranana nyata man ta'alama lillah wa alama lillah wa da'a ila khalqin bi tariqil ilmi lillah. Eta Muhammad tarif ulama teh. Serat ku ente. Ngaran ulama teh man ta'allama lillah. Man ta'allama lillah. Wa 'allama lillah. Wa da'a ila khalqin bi tariqil ilmi lillah. Anu pihartoseunana man ta'allama lillah, jami anu nalika nuntut ilmuna lillah, nyata lillahi ta'ala. Untuk lillahi ta'ala. Nah, nuju nuntut ilmuna teh walaupun tak acan baleg atawa walaupun nuju tak acan naon gitu, walaupun geus baleg tapi tak acan apalna naon, diparengkeun ku Gusti teh dipaparinan lillahi ta'ala nalika ngaosna. Man ta'alama lillah, ngaosna ge lillahi ta'ala. Teu aya hal-hal anu kaluar tina bahasa lillah. Nah, nyata lamun dina ta'limu ta'limah anu lillah teh kalebetkeun ka jami anu ngaos bari diniatan ku 7 perkawis teh. Kumaha niatna teh? Dalam tolak ilmu 7 hiji anu tolak sadayana kedah hiji milah ridona Allah dua nuju akhiratna yang berkah dun natilo ninggalkeun adona kabodohan jeung maksud biceun bodona hati jalma nu baro opat nyukuran akal kabung lima nyukuran niamatna disehatkeun genep bangun gamana
tujuh Islam kuman kita tetap Islamna eta tang tukuil na tasakitun ya niatu tolak muna mugi sada ya dikabul maqsud ya amin amin in amin amin ya rabbal alamin in amin 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 in amin mujibasa ilin. Nah, atanapi lamun ngawasna atau sepuhna latarna misalkan teu ada dasar sepuhna sanes santri teu pernah mondok teu nya sanes kiai putrana sami komo deui tacan hideng atau tacan baleg nah jeung geus baleg ge beuteuh keneh teu apal dina naon gitu. Salajengna gaduh maneh gaduh emutan hoyong ngaos. Salajengna ngaos. Nah, niat ngaosna teh sejak ngaos hoyong kagungan ilmu agama. Hoyong ngarti kana ilmu agama. Sakitu lempeng gitu ngaji gitu. Nah, teu dibungbuan, diimplik-implikan kudu sanes-sanesna. Model lamun ngaji make boga ilmu. Lamun geus boga ilmu make teh jadi kokot lembur. Nah, kadituna aya pangaruh geus boga pangaruh mah komo deui boga ijazah SMA atau kuliah boga gelar. Nah, nya boga gelar. Nya boga pangaruh. Nya boga masa. Nah, nya boga nu ngaji, ngala dunya teh babari, ngala duit gampil, jadi pejabat teh hese. Tah, tak aya niat kitu asup ngaji weh. Ieu mah niatna ngaji weh gitu tah. Ngaji tah. Man ta'alama lillah. Nah, ngaosna ku Allah Taala teh ditakdirkeun lillah nyata tadi niat ngaji yang boga ilmu tah sakitu lah jeung nu awak mah. Aya jeung anu ngarti mah sepuhna pasti ngadidik murang kalih teh lamun diangkatkeun ka pondok ati tah ngaos teh teu leupas tina niat anu tujuh na tadi. Tuluy geus ngaji ku berkahna niat sae nya berkah niat sae man ta'alama lillah wa 'allama lillah ku Allah tadi paparinkeun eta ilmu teh kana manahna dipaparinkeun eta ilmu teh kana emutanana. Nah, sehingga pinuh ku ilmu. Salajengna dipaparinkeun sareng manfaatna. Nah, ku cara disagedengeun anjeunna tiasa ngamalkeun kana ilmuna tuluy aya anu kersa ngaos ka anjeunna. Ceuk pariposa deuk sajami 2 jami gitu. Deuk 10 deuk 20 deuk jeung saterasna. Salajengna wa 'allama lillah. Wa 'allama sareng ngawurukeun tah artosna kade. Wa 'allama sareng ngawurukeun ieu man kana ilmuna lillah niatna lillahi ta'ala. Ngawurukna niat lillah. Teu karena salianti Allah Ta'ala. Nya teu karena salianti kalau anu 7 tadi teh. Ngawurukna ge teu kaluar ti nu 7. Estuning ngawuruk teh hiji milari ridona Gusti Allah. 2 nuju akhiratna nyaeta hoyong salamet di akhirat.
Nah salajengna katiluna hayang ngalingitkeun kabodohan baik dirinya lira kuasilahna ngawuruk jadi ilmu teh bertambah anu hilap deui jadi kaapalkeun anu kurang yakin jadi yakin. Nah salajengna micen kabodohan anu sanes santri nu tak rapal tuh kuasilahna santri ngaji diurukan ku anjeunna nu teu apal jadi apal nu teu nyaho jadi nyaho anu kurang yakin jadi yakin anu tos yakin langkung mantap ya jeung satras-satrasna wa alama lillah ngawurukna ge lillah henteu kaluar ti niat anu tujuh nama teh oh tah salajengna wada'a ilal khalqi bi tariqil ilmi lillah wada'a sareng ngadakwahan ngajak-ngajak nyeramahan nablegan cek bahasa ayeuna tah logatna kade wada ilal khalqi ka makhluk-makhluk baik istri maupun pamegat yang kaya maupun yang sengsara anu level kumaha itu anu kersa ngulem ka anjeunna dina raga ngaos anu kersa ngondang anjeunna dina raga tabligh akbar tabligh biasa atau riungan biasa atau pengawasan wada ilal khalqi bi tariqil ilmi sata acan anjeunna dakwah ceramah disayogikeun heula ilmuna disayogikeun ilmuna anu berhubungan sinareng anu bade diceramahkeun teh oh jadi memeh dakwah teh dikaluarkeun ka nu lain anjeunna geus nguasai kana naon rupi anu bakal didakwahkeun eukeur mah kapungkurna anjeunna ngaos masantren teh jadi geus diaji naon rupi anu bade didakwahkeun teh anu nomor kadua anjeunna ngawurukeun kana ilmuna alias ngamanfaatkeun jadi langkung paham salajengna memang dakwah ai wa alama mah eta mah luang lingkupna teh mode kieu madrasah pasantren jeung santri ai wada ilal khalqi bi tariqil ilmi lillah mah wada dakwah tabligh mah eta mah ruang lingkupna teh umum terbuka dakwah itu dakwah tah salajengna disayokeun ilmuna mode contoh kapungkur mah memeh pangaosan imarotin atanapi umum mode nu muludan rajaban jeung acara sanesna ditinggal heula kitab anu bade didakwahkeun anu berhubungan sinang materi dakwahna tingali kitabna dimutolaah diapalkeun Qur'anna hadisna pidoh ulama jeung sajabah sajana jadi dina waktosna teh tah wada ilal khalqi bi tariqil ilmi lillah dakwahna teh berdasarkan ilmu anu ku anjeunna diaos berdasarkan ilmu anu ku anjeunna diwurukeun berdasarkan ilmu anu ku anjeunna bade didakwahkeun teh bari niatna lillah nyata teu kaluar tina paniatan anu tujuh neme teh tah anu gaduh paniatan kitu ucapan kitu pada mal kitu disebatna ulama tah eta ulama teh nya tah ulama nu kitu anu kurang kedah di hadiran tempat ngaosna anu kurang kudu dilinggihan majelis-majelisna tempat-tempatna baik tempat ngaos secara model kieu na madrasah gitu di pasantren tah pasantren eta anu kurang kudu di linggihan kanggo ngaos teh atanapi tempat pangaosanana tuh mama anu teh ajengan anu teh ustad anu teh kiai anu teh ngawuruk dakwahna ceramahna di anu tah ngahadiran eta mah nyaan ulama tuh tah ieu dipiwarang ku Kangjeng Nabi kanggo nyalikan ya kanggo ngahadiran tempat-tempat ilmu anu di eta tempat teh dibahas ilmu anu ngabahasna teh nyaeta ulama teh anu tarif ulama tadi teh kumaha Muhammad tarifna teh bitorikil ilmi lillah teh eta maka bila mana orang ngalinggihan tempat mantena calik di tempat mantena ngiring kaos ka mantena
Berarti orang turut patuh Kangjeng Nabi. Bila mana turut patuh ka Kangjeng Nabi berarti orang keng sapati Kangjeng Nabi. Kaditulah keng barokah ti eta ulama. Nyata isolul khair lil goer. Nyata ti eta ulama bakal lungsur kasaean. Nyasakan orang jadi jami anu langkung sae atau sae. Nomor kedua wastimail kalamil hukama. Ya, so Kangjeng Nabi kudu rajin ngupingkeun kana pidauh-pidauh hukama. Sah hukama teh? Nyata hukama teh jami anu ahli kana ilmu sareng apa kana rahasia-rahasiana eta ilmu. Osok disebat deui ku ahli hikmah. Engke mata kapayun nami ulama teh rupi-rupinya. Aya ulama syariat, aya ulama hakikat, aya ulama makrifat. Ulama syariat mode kieu mode ama ngawuruk-ngawuruk ilmu, mode hadis, mode fiqih ya, mode tafsir, ieu ilmu syariat. Ulama syariat, ajengan syariat, kiai syariat. Takadituna aya ulama hakikat. Nyata anu ngurus ngatur bab hate urang anu berhubungan sareng Allah, anu disebut ilmu tauhid. Tuh, tauhid. Aya ulama nu ahli di bidangna. Anu nomor katilu aya ilmu, aya ulama makrifat. Nyata anu tukang naekeun darajat. Sangkan anu ahli ilmu syariat, fikih jeung sajabana, anu ahli ilmu tauhid lebih bermanfaat. Jadi mutiara eta ilmuna teh ku berkahna ngalap barokah, ngalap karomah, ngalap kasayan ka ulama ahli makrifat. Matak saur sapalina ulama misaur ilmu syariat ibaratkeun kapal, ilmu hakikat tauhid ibaratkeun lautan, ilmu makrifat diibaratkeun mutiara gitu Muhammad. Ta anu tilu ieu teh saling membutuhkan. Nya. Ilmu syariat ada ayeuna urang ngaosna ibadnya hadis ilmu syariat. Ngaos abajuri fikih ilmu syariat jeung nu sanesna. Tah, dibaratkeun kapal mah bisa berlayar, mah bisa mah bisa maju di lautan lamun teu aya lautan. Lamun teu aya lautan mah ieu kapal mah bermanfaat. Cicinge di daratan, ke ruksak we. Tah ge urang apa ilmu syariat itu ieu. Tuh, tapi henteu teu tiasa dipajukeun, teu tiasa dimanfaatkeun, bisa-bisa urang umur bertambah, awak beuki ngolotan, ilmu teu manfaat, tungtungna mah walaupun urang apa itu ieu tapi kurang manfaat, tah berarti kurang bekal ke di akhirat. Tah ku sabab kitu ilmu syariat butuh kana ilmu hakikat, ilmu tauhid. Ilmu hakikat diibaratkeun laut. Tah sina mantep hate ka Gusti. Sangkan aya nanaon oge da geus mantep ka Allah. Tuh. Tah bila mana aya lautan ilmu tauhid teh mata kudu ngaos. Model anu atos mah urangnya ngaos tijan ke akidatul awam gitu Mamad. Tuh. Jang ngurus tauhid urang, ilmu hakikat. Tah berarti kapal teh aya lautna, bisa ngapung. Tah aya lautna kapal teh. Ilmu syariat teh nyata kapal, ilmu hakikat nyata lautna bisa maju. Nah, satuina di laut teh rupa-rupa. Dimiti sato, nu leutik nu gede aya. Sebutkeun ka aya barang anu sangat berharga disebut mutiara. Mutiara teh ayana di laut.
Eta mutiara teh dibarateun ilmu makrifat. Nya, ilmu wawuh